Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng salam sejahtera kanggo urang sadaya. Alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing kasehatan sareng kasempatan dugi ka urang tiasa riung mungkulung dina ieu acara pagelaran seni. Salawat sareng salam mugia salawasna kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Sekolah jeung jajaranna. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu guru sareng staf tata usaha Sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Pagelaran seni ieu dilaksanakeun minangka wadah pikeun nembongkeun bakat sareng kreativitas murid-murid di sakola urang. Selain ti eta, acara ieu oge janten sarana pikeun ngamumule sareng ngariksa budaya Sunda sangkan tetep hirup tur dipika cinta ku generasi ngorang. Mugia ku ayana ieu pagelaran seni, urang sadaya tiasa langkung ngahargaan kana seni sareng budaya anu urang kagungan. Supados acara tiasa lumangsung kalayan tartib, ieu dihandap susunan acara dinten ini. Hiji bubuka, 2 sambutan ti kapala sekolah, 3 pintonan seni ti murid-murid, 4 panutup. Pikeun ngahemat waktos, mangga urang lebet kana acara sanjeungna. Acara anu kahiji nyaeta sambutan ti kapala sekolah. Ka Bapak Kepala Sekolah, waktos sareng tempat dipasrahkeun. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sekolah atas sambutan sareng wajengan anu parantos dipasikeun. Dina urang lebat kana inti acara nyaeta pintonan seni anu parantos disiapkeun ku murid-murid berbakat sekolah urang. Pintonan anu kahiji nyaeta tari tradisional Jaipong. Asyhadaya rakyatkan. Kapara pamaos, mangga urang sami-sami ningali saring masihan pangrojong ku tepuk tangan anu meriah. Pintonan anu kadua nyaeta musik tradisional Sunda nyaeta angklung. Angklung mangrupa salah sahiji alat musik tradisional anu asalna ti Jawa Barat. Suara anu dihasilkeun tina angklung kacida maduna sareng tiasa ngahiji dina hiji harmoni anu endah. Mangga urang sami-sami ngaraosan pintonan musik angklung ti rerencangan urang. Ki para pamaos dipiharep masihan pangrojong ku tepuk tangan anu meriah. Hatur nuhun ka para pamaos angklung anu parantos masihan pintonan anu sae pisan. Mugia seni angklung tetep lestari tur dipikaresep ku generasi ngorang. Salajengna urang bade ningali pintonan seni tradisional anu henteu kirang menarik nyaeta wayang kulit. Wayang kulit mangrupa seni pintonan anu ngandung carita, piwuruk, sareng ajaran kahirupan. Biasana dipintokeun ku saurang dalam anu nyaritakeun lalakon kalayan pinuh ku makna. Mangga urang sami-sami nyaksikan
Pintunan wayang kulit. Rancangan orang mugi tiasa jeung hiburan sekaligus pengajaran kanggo urang sadaya. Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing Hatur nuhun ka dalam sareng tim anu parantos masihan pintonan anu luar biasa. Mugia seni wayang tetap hirup sareng di pikaresep ku generasi ayeuna. Teka raos acara pagelaran seni dinten ieu parantos dugi ku tungtungna. Sing kuring salaku panata acara nyuhunkeun hapunten upami salami mimpin acara aya kalepatan dina carios atanapi paripora. Mugina acara dinten ieu masihan kesan anu sae sareng janten pengalaman anu teu hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.